masih dihadapi takkan kira gunung no itu tuh dilepah hasep nu ngeluh dirinya. Ampun patarima ucap guyon panu pada hari ita lir dunia orang dua endah kaliwat lampu. Nah hadiri bakal tepung deui jeung si kasih anu di hari sakagebaibat ku tangtungan diri lain salingkuh di aturan pangeran dirilir kalakai murah lagrat yang sangkada nulia mual pageh salawasna komo manggi gelebuk angin gede begitu rumah sendiri saudara. Hadiran yang dicintai sesaat dan keluar besar aja. Aku tinggal kamu para tamu undangan Ujung Sufi, ujung sedih yang depan kesediaan. Patarima ucap guyon panu pada hari ita iretunya orang dua endah kaliwat lampu. Diri bakal tepung deui jeung si kasih anu di hari sakagubah hebat ku tangtungan diri lain salingkuh di aturan pangeran lagrat yang sang gadah mulia mau pageh salawasna komo manggi gelebuk angin gede begitu rumah sadi sorang. Diri bakal tepung deui jeung si kasih anu di hari sakagubah hebat ku tangtungan diri lain salingkuh di aturan pangeran lagrat
mau mati gelebuk angin